mudah-mudahan dihauskan sholawat rasa cinta terhadap kanjeng Nabi. Sabab cek sebagian kataran lamun urang masalah cinta terhadap Nabi, lamun urang teh sebab karena sunnah Nabi eta teh nyaeta pangakuan cintana eta bohong. Mudah-mudahan orang sadaya terutami kasaraya jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat nu hadir bagi hadir. Lamun urang ras-ras cinta terhadap Nabi, urang teh kudu cinta karena sunnahna junjungan Allah, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang cinta artina urang teu nuturkeun teh sebab kana sunnah Nabi, berarti eta pakalkuan eta jalmi anu cinta bahasana eta bohong. Ulin kana tadi